Kukut maneh teh sing ridonya sok sanajan mengeus menang kejuaraan ayam cup maneh teh ayeuna teh waktuna nitih wanci nu mustari nincak mangsa nu walawiya kulantaran ayeuna rek nyang hareupan bulan Ramadan bulan puasa anjeun teh rek dibekal rek dipake bekal keur munggahan sing ridonya sok sanajan anjeun geus menang kejuaraan ayam cup kesugan aya gantina uang kasih ijah lah bayi namanya yuk maneh teh sabenerna mah da pinter metak botak oge mentak sirah nepikeun ka botak teh bakatku pinter maneh teh tapi bingung urang teh ka maneh teh sakedeung derek bulan puasa jeung hareupan mungahan piraku mucit maneh ka kara sagede kieu kumaha bararingeung urang teh nya yeung teh banyak pisan maneh teh Gusti ku pinterna matak nepi ka botak ge ieu teh genalah sugan kae nu mencit tatangga sugan we milu ngasaan. Mana mah ulin heula Jung. Jung ulin Jung. Ayo masih ijah heula ah. Masih ijah ayo. Ijah. Nan Adam. Keur naon eta? Nya teh keur bararingung ya teh tingali keur mikiran hayam. Nya cek teh leutik botak ngan teh ku pinterna bararingung terek ning hareupan puasa geuning mungahan. Pugu ieu geus menang kejuaraan ayam cup tapi ayeuna rek dipake munggahan. Bingung leutik kana ieu teh tingali ieu mah pialana ge geus panjang eta mah teh dicirian oge ieu teh sugan we jadi si jagur engke teh meunangan. Ieu masih gan loba pikiran budak keneh geus. Pinter kieu ge batak eta bakat ku pinter ngotak teuing. Apa teu? Ngotak teuing. Loba ka bingung loba ka susah jadi botak kieu. Pantesan tuh ieu mah teh ngaliat dipakal munggahan ya, bakal munggahan. Nya jeung we centengin teh heula we kana sugan tatangan kayak nu mencit teh. Hayang daging satadina mah. Sugan nu mencit kabere urang heuh. Ya ieu mah geus ieu matak geus bisa diabenkeun geus boga piala teh. Ieu mah jadi geus rutin. Tiap nyang hareupan subuh ieu mah disada wae. Pasti ngahudangkeun kadunungan teh. Ieu mah sugan anu didinya kumaha sok disadana. Da ieu mah geus pinter waktu subuh disada. Yo nabi ge disadana teh ieu mah sok peuting. Jam 8, jam 10 itu disadana teh. Kumaha eta disadana? Yang biasa we kitu kongkorong kitu geuning dicicicicit, cicicicit cenah. Atuh ni kitu mah lain alus disada kitu mah mun sakolot baheula mah naon? Hamdu cenah kitu teh. Eta teh ngabejaan merenya. Ngabejaan ciciren mun sakolot baheula mah. Da sok kitu we mah disadana teh cicicicit, cicicicit cenah kitu. Nu ieu mah bala subuh, memeh subuh disadana nu ieu mah ngahudangkeun. Lamun disadana kitu mah ciciren eta mah. Hamdu. Geus lah ieu mah geus urang alupaskeun urang mah. Sugana nu sombong teh sok agul ngeuna sugan mencit seet. Anjir itu mah nyaan si Ijah yang adem. Keur naon nya keur ngomong ke naon duaan nyarak hayam. Jigana bakal marencit hayam lumayan bakal diberes sabukur 2 bukur mah. Sampeurkeun gitu ulahnya. Sampeurkeun ah. Keur ngobrol kenaon ke reuni ieu teh kontes hayam kumaha? Lain tuh ieu keur persiapan bulan Ramadan yang ngobrol berat mah berat geus menang piala tuh piala kejuaraan ayam cup tapi ieu rek dipake munggahan buka puasa Teu sabaraha eta sabaraha kilo ieu hayam nu Mang Adem? Nah kurang lebih 2 kilo setengah mah. Nah 2 kilo mah wah dagingan kurbulu kumpul nu di dieu mah di kilo kamari di posyandu duka 5 kilo duka 47 pokoknya melebihi kapasitas siap bisa nanampo mah ka imah yuk. Di mana eta bener? Ya itu dana oge di garasi. Tadi kanang ayam da elit ya. Bingung ari geus kieu sugan teh moal naluturkeun kalakah naluturkeun bener heueuh. Adam ijah tuan dalan dia nya. Kalau kang ieu ka ditu ulah sok soakeun hayam di dieu mah mun pola baju lemah kita komo marawan nu kieu mah
teh disangka rek diadukeun padahal ieu mah rek dipencit meureunna. Radem dieu radem daguan Ada bono dia simpenang diatur hari hayang nempoh hayam nu badag. Soalna sakesa nawakna. Nuhun ya. Ada omat lah nuturkeun ha. Omat lah nuturkeun bisi teu mencar. ini daguan di dieu. Kan bener gitu teh aya hayam teh gitu. Dia mah teu percaya. Pada ulah milu ka imah geuning. Teu pati percaya sok kadang angkot sungkul jeung atau sombongna beak karep ih. Mung kaelehkeun gitu maksudna. Hayangnya hoge kena ajaran ngan anu sanggeus-geus sok gede bohong budak eta mah. Kumaha we atuh ieu nu urang jadi kitu dipencit. Nah, lamun eueuh teh mah geus atuh ieu wayahna pena ieu sugan keur generasi muda. Pada ieu geus boga piala tidak Bae rembang. lah sugan ieu engke gantina. Tapi malah naon eta geus kitu sirahna cek budak keneh geus batak. Moal insyaallah kok manu kitu pipintereun, gaya, Ya daguan si itu nya bener mau hayam teh. Nya tapi sanaya bae nyalila. Kan aya sih sugan nyokot heula ka imahna antepkeun. Dan mana teh kira kurek eleh wae kudu jadi juara kamari eleh kudu Mang Adem jadi kudu jadi juara isuk mah mana teh geus dibere vitamin C kurang teh kamari teh kudu menang jangan sadar ieu kunaon teh lompatan Mana teh geuning di dieu di teteangan teh sugan teh di mana? aya naon Nyeum hayam sakedeung mah. ah jang naon nih masih ada mah ngali injem ieu Era kagok wirang sakedeung nyeum hayam burukeun hayang rokok teu. nah yang ngarokok mah hayang haseun teh tadi cenah ngarokok Ke dibere udud rek saselope dibere ke dibere udud nyeum heula hayam ieu aya hayam ieu sabaraha kilo aya 5 kilo ieu ah hayam. iya mah kaya karena 5 kilo mah emang geus jadi iya jadi juara ieu mah Pokoknya mah nginjeum lah da moal sajam acan paling oge 10 menit nginjeum mah heuh pokona mah. tapi ku rokoknya Mah teu ke dibere rokok lah dibere nu penting mah ieu hayam kudu kabawa ayeuna. Panas hate ieu sok ka dieu kadikeun. ih itu kade rokok Heeh, tenang kewe dianterkeun deui heuh. siap Oh, ge capek orang teh lompatan. Aduh, tapi kakesangan kieu. Tapi apa boleh buat daripada orang teboga beungeut disangsarikeun si Ijah jeung Mang Adam. Ah, mana kudu mayar udud deui itu kasih kopi ah. Keun bae lah. Nu penting mah harga diri ulah tertindas ku nu dua eta. Maneh cicing heuh, api-api nu urang. Ulah loba disada maneh teh cicing we. Ke dunungan maneh dibere udud. Awas ya mun modal. Aduh, eta karek jauh sama nawa eta neangan hayam ieu teuing. Arek kamarana ieu pan bete dagoan di ditu ulah nuturkeun. Eta emangna nyokot hayam teh jero sumur ieu teuing nyokot hayam teh. Da ieu mah atuh aya ajianan. Tinggal Kararasa. Ieu bae ajianan. Sabar lagi lah. Mana nginjem eta? Minjem di mana hordeng. Sorry ya. Kain kok bani lila. Dora hayam sakieu tuh itu apa itu entog saha? Apa teh entog nu bogana. Ya apa hayam saha? Oh bener. Hayam nu bogana ya ge nu bogana. Aing sudah kulila pisan nyokotna seng. Ih, da ieu mah kudu make papasten, kudu make ajian. Terus- Oh, karek diadukeun. Siap lah, tapi ieu karunya kana keur bakal puasa ya. Nah, loba alasan sieun eleh meureunnya. Lain gitu karunya ieu mah bener keur bakal munggahan ieu mah. Ieu mah si boy ngaranna oge. Kukuring diaranan si boy ieu teh. Tadi karek dilekeng eta. Buka ah kumaha engke sok bingung ngomongna geuning. Oh gitu. Ya teu penasaran aya mah. Itu bener ayeuna mah aya. Itu kamari ge bakat kucang caya di kilo di tukang hayam dibawa ka posyandu keur pinuh. Badag Teh pisan. hayang sing bener di kilo gantung di kilo ieu sarua 5 kilo ieu teh. Lah hanya daripada ieu dipencit darah leutik yang eta lah pencitan 5 kilo lah. Kop wae Mang Adem Dan kabakean 2 bukur 3 bukur mah. Kuring mah aya milikna meuli nu badag leuwih ti dieu ha. Pencit teh geus eta nalahnya. Yang gawean terang ka ditu atuh 10 bukur mah. Teh dipencit kumaha? ah jetengan teh ka mana Mana eta Sugan teh. ka dieu? kadikeun hayam teh geus can kadikeun aya jadwal ngadu ayeuna aya jadwal ngadu Maneh mah mamare udah ari ngapa kana Minjemnya. Ini nu masuk. ah iya aya naon ieu Anu ngajarkeun ka hayam maneh hayam anak-anak. abi mah ya diadukeun ayeuna Nah, ieu mah gede bohong, sombong. Ulang nginjem. Ketahuan. sama aja rokok Rokok ditasahan nuturkeun ka dieu rokok sateh mun ke dibalikeun ku urang dicokot deui ku maneh ngawiwirang maneh. Boga teh menang nginjem. Menang injem euy, raja boga menang injem. Bener menang nginjem hayam
bener itu nu abi aya narek ngadu iming-iming nama dibere rokok saslop cenah Karena rokok. terusan burung busuk Tadi nya boga ayam 5 kilo. waduh eta mah nu abi mah jangan ngadu Ah, Terus? tadi gini geus saya urang ke ieu ke reunian ieu duaan. Heeh. Eta mah sombong, hayang ka taksi numpuk ku batur. Tah, apa? Itu jadina. Iya, Kapan tuh. kapan aku boga meraeun. Semarang gajaran berani lagi. merenya. Era pisan tadi bayar ah.